Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa arrama sifa wa wa'ada alaih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Iya panganten teh. Subhanallah. Ari panganten geus kasep di kasep-kasep. Jiga nu tuduh teh tos hoyong bulan madunya. Ari urang bulan alaeun ce. Ieu panganten neng ocan geus geulis digeulis-geulis deui. Subhanallah. Da baheula ge urang ge kieu atuh. Gelis ibu, pipi ge kulit glowing, kinclong, reungit entrep ge ti soledat. Ari ayeuna geus peot kieu, reungit entrep cilaka, sukuna kacepet teu bisa hiber deui. Itulah perubahan waktu. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. La ilaha illallah la maujuda illallah. Tribal angkat salita. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du muqaddimah urang ngiring anu wae cekap kanu ti payun kakasepuhan kersana Kang Haji pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah. Karasan panginten Neng Ocan oge alumni pasantren. Ternyata ieu teh jebolan pasantren. Moal hese ngadidik ari kawin ka santri mah. Ieu Ocan teh jigana keur mikiran malam pertama. Galau ya Ocan, hayang gerak baralik jamaah. Da ka abdi tadi nga-WA Pak, ieu teh cep jenal teh. Cenah Bu Haji, naon ngaji tong lila. Aya naon ngaji tong lilakeun bae da mesin teu lila ge amplop mah geus dirapet ieu. Ari pokna ngajawabna singkat nganggo pantun. Ping-ping cak-cak, ping-ping toke, papenghulu momotoran. Hayang geram mecak peting engke bisi kaburu kotoran. Tenang coy. Gaya iya jenal kumisna meni rapih. Nah, santri nu boga kumis dicontohan ku cep jenal. Rapi dah. Bapak-bapak lamun ngingu kumis teh sing balener. Sok aya nu ngingu kumis keur mah ipis ramai kawas jembatan Leho. Geuleuh. Mata ya ari ngarapikeun kumis taroskeun ka Pak Ustad ka Pak Kiai sunat eta teh dicontohan ku Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Nabi Muhammad. Ieu pawawan mertuana cep jenal ge kumisna rapi. Sok ibu nu kumisna ngamayu mah bersin teh leho narapel geuleuh. Jika lu teh sabaraha santri kuku ulah sok diantep paranyang sunat dicontohan ku Nabi Ibrahim meresan ngarapihkeun motongan kuku motongan ngarapihkeun kumis ulah dikerok mah dirapihkeun. Tilu meresihan bulu naon ieu teh bulu kelek. Opat meresihan bulu sayang careuh. Itu ngan beda meresihan di lalaki jeung di awewe. Mun di lalaki mah sunatna dikerok, mun di awewe dibenyeng didudut. Kabayang merenya,
di benyengan didudut pew pew waas pareres bisi terpercaya isukan cobaan BSI tas ya aya BSI aya bioda aya aya bioda di abdi mah bioda kamari maot ya cek salah bioda ieu mah bakal panjang umur kuna karunya tah awas ibu ulah jiga bioda kamari watir kannya ari awe mah Pak RT aya Pak RT teh Bapak kepala desa ya nu mana Pakku oh eta subhanallah ditukang tapi meni melong wae ka abdi subhanallah ningali Pakku ditengicep-ngicip juga nu bogoh atuh wajar lamun Pakku bogoh ka awewe mun Pakku bogoh ka Mang Kuho tah eta mah perlu ka dokter saraf eta sallallahu alaihi Nabi Muhammad ya ibu biodah kamari karunya teh ieu mah bisi teu percaya susul ka Panganaran ngaranna biodah salakina Mang Romli urang kampung Sidahurip Desa Cinta Karya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran imana deket jeung abdi bisi teu percaya susul ngan jauh kudu nyusul ke Panganaran geus we percaya ka abdi eta biodah eucu ti burang teh kan capek da ari awe maneng engke ku neng bakal karawas geus rumah tangga mah ibu loba kariweuh loba capek bener super kasibuk teh lain lalaki tapi saha awewe tuh teteh gaduh murang kali alit eta teh masih keneh nyusu ayeuna nyusuan dengan budak wungkul lamun keur ceurik da geus datang ka imah peuting jeung bapana riweuh nya kakarekek sarete kakarekek tibra eta pamajikan budak gogoakan wah manya ada di bari jagung beledug geuceu da moal repek budak gogoakan budak leutik mah iwati ku cairan nu mampu diadaptasi ku budak eueuh deui air susu ibu ngaranna merencek pamajikan cek ibu teh beu bager ieu nenen ieu genyil budak teh bari inungna genan lulungu peureum budak teh pikeun karehe bapana teh budak geus rehe eta bapana gogoakan yakin da ece teh moal ngantep ka salaki teh karunya beu ka di atuh Pak ieu parasmanan jeung budak atuh tengah peuting teh paribut anakna jeung bapana nu sabeula susu ku bapana nu sabeula dikenyotan ku anakna tapi kahulu susu teh offset ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal ece isukan ke halaman kuneng teh kuneng ocan ya teh geuning ocan namina asli ieu teh Ros mawat naon geuning di ocan-ocan oh nama panggilan ieu mah ka pangogo meureun nya mun eta biodah capek ibu beurang tas ngaji datang ngaji loba geroheun loba seuseheun magrib sare tas salat katibraan bablas can salat isya ieu teh salat isya encan aja awas engke balik tidak ibu nu can salat heula bisi juga biodah karunya atuh biodah tengah peuting setengah dua ibu da can salat isya kahudangkeun ibu ka bawah ngimpi datang malaikat nanya ka biodah cek malaikat man robuka kebog teh biodah uluh ieu meureun disebut maot teh mangkaning can salat isya eta biodah rek maksakeun hudang oce teu kuat berat disangka biodah meureun eueup ari dipaksakeun hudang biodah ternyata berat teh lain eueup ieu ai breh teh di luhureun beunta teh salaki biodah dasar ka bawah ngimpi eta biodah salah dadanyean sugan biodah man robuka ternyata salakina mah rok buka naon jangan seri cicing siang pisan belah kolot kieu salakina goreng teh mah rok buka subhanallah arek oce engke mah rok buka ayeuna teh malam Jumaah bener nah jadi panganten bulan madu urang bulan alaun salaki kawulaan ibu malam Jumaah taroskeun ka Pak Kiai ngawulaan salaki malam Jumaah eta teh ibu akur jeung ngabunuh Yahudi 80 jung neangan Yahudi ke Palestina jauh mending keneh unggal malam Jumaah paehan salaki
atuh da awe aya nama teu ngarti-ngarti rajeun ngaulaan salaki teh lamun salaki loba duit ece mah kawas angkot ka salaki teh kumaha setoran ari dibere duit 1 juta mah kakarek sare teh ningkah ngadangkak jiga bakakak ari dibere duit 5.000 nyangeyeng ya di toilan teh ku salaki mama arek moal malam Jumaat cicing harudang ulah kitu ece malam Jumaat teh akur jeung ngabunuh Yahudi 80 matak lamun salaki gegeruan teh sing arti ieu mah ngalon we ngoprek remote talajo ini kah cinta samudra cinta salaki meni geus eueuh soraan balas dedehem ngodoan eta ti jam 8 balik di masjid salaki di kamar naon Pak ganeng atuh Bapak siang dedehem wae sampeurkeun taros naon Pak dedehem wae ka dieu malam Jumaah naon maehan Yahudi dasar pamajikanana oon hayu we ka unggal juru luak lieu ari mah ka luak lieu ieu Bapak neangan Yahudi mana atuh da eueuh ye ari mah teu kurit teangan eta Yahudi na dina jero calana sallu ala Nabi Muhammad. Halo jam 8 jam 10 udah balas pusing ka Yahudi hayang dipayahan wae tepikeun ka subuh menang 7.000 ari sholat subuh kaberangan atuh ku hayam digerowan cek hayam betot cek entok teh raos aduh sallu ala Nabi Muhammad asa ieu teh jadi karara cowok kieu nya ieu tos biasa ibu upami ngaos di dieu mau balik tara dibere cai tos biasa subhanallah aduh ieu teh Pak Wawan abdi teh karasan teh gaduh panyakit riut sirah ieu teh biasana teh damangna teh ku kopi gudei ieu teh nu dipihormat kersana pengatur waktu penata calagara MC itu yakin si Akang itu teh kereung riweuh neangan kopi jigana nu dipihormat para alim ulama para ajengan para kiai wabil khusus sesepuh pondok pesantren Al Barokah ternyata di dia seueur para kiai para ajengan para ulama guru urang jigana pawawan teh salah ieu ngonang abdi di dia teh gudangna kiai gudang ilmu ece naon atuh pawawan jauh-jauh abdi didatangkeun ti Panganaran karunya ari ngonang tinu jauh teh ka panitia abdi mah ceu mata ulah dionang deui abdi ka dieu kunaon resikona gede ari ngonang tinu jauh teh nya sodako saeutik era gede eueuh tapi da insya Allah Pak Wawan mah moal aja da panggung ge meuni badag kieu da cek beja mah cenah hayang Lesti baheula teh jeung Sabian da mangkening mayarna ge Lesti mah moal mahi 50 juta ratusan abdi mah can pernah jadi mau balik dibere 50 juta kadia genan nyelok abdi mah ka Wawan hayang 10 juta ge ditawar ari ngaji kudu lila ari amplop lemah pret ngecek Pak Wawan sing ridho Bu Haji atuh ka abdi mah anggap baraya punten Pak Wawan keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya subhanallah Ibu ieu ningali Pak Wawan jiga nu kabitaeun hayang bulan madu aduh atur nuhun Pak Wawan selaku sohibul hajat doakeun Ibu para ajengan para ulama para kiai guru urang sing paranjang yuswana berkah ilmuna itu geuning nu di tukang teu amin ece keheul ka Pak Ustad atawa ece teh doakan Pak Ustad Pak Kiai guru urang sesepuh pesantren nu aya di lembur sing paranjang yuswana Bapak Kepala Desa abdi salut dengan Bapak Kepala Desa ya Allah dia mengabdi untuk masyarakat dia memimpin untuk rakyat desa naon ieu teh Desa Kerta karena ingin menjadi pemimpin seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan modal 4 sidik amanah tabligh fatona tepuk tangan buat Bapak Kepala Desa ya paku nanti saha namina Ibu Bapak Juned iya ibuna mohon nama hiji Bapak
Bapak RT aya Pak RT? Di mana Pak RT? Oh, mohon Pak RW aya Pak RW. Daya. Sada mah jamaah sadaya nu hadir na ieu tempat para santri, wabil khusus ieu berbahagia yang berbahagia penganten. Duh, ieu neng kuku meuni gaya kieu. Ge kabitan teh, Cok. Sok kawin deui. Ieu ge nanti salon ieu teh, Cok. Tingali da ieu ge atuh da pawawan ge nu batur ieu teh. Sabaraha mah ieu tetena teh ibu sakieu teh da moal mah 50 juta, 20 juta. Mahal ieu teh da mahal keneh bayar ieu jeung abdi ge. Tingali ieu tena penikat ngagarayot jiga sayang odeng geura, Cok. Subhanallah. Neng Ocan. Yos ibu bade sali gelas kedap. Aduh, tuas. Udah di pasi anu kitu terlalu mewah abdi mah. Tara biasa anu kitu kursi teh Ceu. Ieu bade diukna ieu da ieu ge nu batur ieu teh. Pawawan ge meunang nyewa ieu teh. Subhanallah. Abah kunaon abah meuni neuteup kitu. Eta meuni teu ngiceup-ngiceup. Jadi penasaran ada apa di hati dia. Aduh, ya teh rajan diparolongkeun ku nu parompet ieu teh. Nya arompong nyala lepet atuh. Sok mangga kopi. Tah. Wios dihandap we, Bu. Tadi dia we atuh wios. Hatur nuhun, pawawan sedikit permasalahan abdi leungit. Ieu rieut sirah bakal leungit ku kopi gudeg. Ngan abdi boga panyakit leuleus tuur ieu teh cagerna teh biasana ku teh pucuk ieu teh. Neng Ocan cep Jenal naon ieu namina? Zainal Abidin. Loh, bagus tah kudu kitu ngaran budak teh ece. Zainal Abidin Teh Ros Mawati, mudah-mudahan rumah tangga kalian harum seharum bunga ros. Amin gitu. Nah, ieu mah ngaran teh da sok gararawul teu puguh zaman ayeuna mah. Padahal ku ngaran alus teh ibu eta teh bakal barokah, bakal jadi doa. Aing ngaran budak teh ni Febri. Pada lahirna bulan naon? Ari eta nu adina bulan April saha? Apriliani. Ari eta nu bulan Maret Meric. Sep Zainal Abidin, Neng Ocan. Neng Ocan naon geuning Neng Ocan teh make nikah sareng Cep Zainal gaduh tujuan? Ya pasti. Orang yang nikah pasti gaduh tujuan. Naon tujuanana? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah nyiptakeun suami dan istri berpasang-pasangan. Anu berpasang teh lain suami istri wungkul. Allah nyiptakeun luhur sapasang jeung handap. Bantuan kaler sapasang jeung kidul. Wetan sapasang jeung kaler sapasang jeung kidul, awewe sapasang jeung lalaki. Naon abah ngahariring kieu. Abah meuni laleuleus kieu bah. Abah bisi hoyong kuat jiga Cep Jenal engke uih ti dieu ka warung heula nya. Meser kuku Bima. Mun teu aya kuku Bima abah neangan kuku kerud. Kuku cara jung kaleuweung eta teh cek medis teh kuku Bima teh ibu obat kuat sari rapet obat amih jiga parawan deui. Jadi bapak lamun bade mayunan malam Jumaah amih kuat meser kuku Bima jeung sari rapet. Tapi itu menurut penelitian medis. Upami saur kasepuhan ti pasantren Al Barokah teu kudu make kuku Bima jeung sari rapet, ibu rek sarare boga wudu heula yakin bakal pres awak teh. Ari kuku Bima jeung sari rapet mah abah leuheung lamun bisa make na palebah jiga biodah jeung Mang Romli. Eta geus ka biodah deui wae. Kamari poe Kemis meuli kuku Bima jeung sari rapet, ari tas magrib ditinyuh ku biodah dina gelas yang berbeda, direnengkeun gelasna biodah kacai. Mang Romli datang salah nginum, Mang Romli kalah nginum sari rapet.
sesana kuku bima diinum kubi odah. Ternyata Mang Romli tepikeun ka ayeuna ceurik wae can bisaeun kiih gara-gara sari rapet. Biodahna heuras gara-gara kuku bima. Eta subhanallah. Naon tujuanana Neng Ocan Cep Zainal? Litaskunu supaya hirup tenang tentram. Naon modalna supaya tenang, naon modalna kawin nikah supaya tenang, modalna dina ayat wa min ayatihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sugan teteh pucuk. Wios bohong ketang abdi matara ngaleueut teh pucuk da teu aya. Ye nu ngajawabna ge nu boga hajat. Anehnya. Subhanallah. Wios ketang ibu abdi mah da tadi pasian kopi, tadi pasian teh pucuk ge ridho. Itu da tadi ge geuning kasepuhan sesepuh pondok pesantren Al Barokah nuju sambutan prakata ti panitia dibere ci kopi gude henteu. Teh pucuk henteu matak abdi lebih baik tidak. Dan nu kudu mah nu dipupujuhkeun mah lain abdi da abdi mah saliwat ya. Tuh kasepuhan Kang Ustad di dieu ari urang mah sok tibalik, ari nu jauh di ugung-ugung, ari nu deukeut disapirakeun. Bener? Bener? Teu bener ieu salah nu kitu teh. Jeung ece mah ngajawab bener. Ya Allah salah nu kitu teh ulah jadi kebiasaan. Ari abdi geura ku Pak Ocan, ku Pak Ocan. Aduh Neng Ocan hampura ari ngaji candahar teh sok balelol ieu teh. Abdi mah ku Pak Wawan diteleponan kode Ibu Haji bisi lah sagala ibu datang ka bumi sagala disuguhkeun di dieu aya kopi balik rek di bahanan cek beja. Cek beja dan nu biasa lamun abdi balik ngaji ti Kuningan bagasi teh sok pinuh ibu. Aya peuyeum nu di emeran, aya minuman Jennifer, nu biasa mah Pak Wawan nu biasa. Cenah Pak Wawan mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Abdi mah bisi ku salaki dicarekan jiga kamari nyeri hate abdi mah balik ngaji ti Cirebon dah. Ku salaki teh ditanya-tanya menang 3 jam pedang naon teh ai teh sing puguh. Alasanana bet baeud wae si horeng teh peda abdi balik teu mawa berkat. Tak nu kituna mah panitia. Mata punten Pak Wawan abdi mah daripada balik ti dieu pasea jeung salaki deui mending ribut ti ayeuna jeung Pak Wawan lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Litas kunu tujuanana supaya tenang. Naon modalna cep ayeuna jenal Neng Ocan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Modalna teu loba ngan 2, hiji mawaddah 2 warohmah. Hiji naon Bu? Sing tarik atuh hiji. 2. Santri araya. Hiji naon santri? 2. Naon maneh mah mawa wadah? Hiji mawadah 2 warohmah. Naon ari mawadah lain mawa wadah lain ngumah wadah. Cek santri mawadah itu ada 5 huruf 1 C 2 I 3 N 4 T 5 A. Mohon satukan semuanya jadi cinta. Santri mohon tapi untuk santri jangan dulu bercinta. Sok singkat alar heula alfiah 1000 bet. Kakarek bercinta ulah ieu mah ngaji can bener geus aya we bobogohan. Engke lamun geus bobogohan ka dituna teh sok hese ngapalkeun mung ngaji mumbul matak sok aya paribahasa kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa Indomie. Kalau cinta sudah membara tai ucing ge asa peda. Eueuh ti dituna tai ucing asa peda anger we tai ucing mah kumaha. Tuh geuning apaleun si itu mah. Oce sok ngaletakan unggal isuk tai ucing, geuning apal asem penting pahit teh. Subhanallah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hiji Neng mawadah nyaeta cinta bogoh. Punten abdi bade naros ka ibu. Ibu ayeuna kacaroge bogoh keneh teu? Bohong.
bogoh geus pareot kieu bogoh. Neng Ocan tong aneh. Pangna cinta bogoh diheulakeun modalitas kuno tenang sabab bogoh cinta tara lila. Cinta jeung bogoh tara awet da cinta masukkeuna ku seep lain setan. Eueuh cinta nu di dadaharan setan ece. Nah itu dia mah cinta teh di dadaharan setan. Cinta masukkeuna ku tingali atuh da geulis teh ayeuna keur geus-geulis demi kapan rek teu boga kumaha atuh Cep Ocan ngan Cep Ocan Cep Jenal ieu ningali panganten ibu meuni jiga nu keur bingung kumaha engke maleman pertama meureun mimiti nanya itu jiga teh dipikir tenang Cep Ocan Cep Ocan tenang Cep Jenal meskipun teu sakola heula bakal bisa lah karunya geus hayang muka duren wajala bainakum mawaddata warahmah mawaddah cinta taralami da cinta masuk aya seep nah mata kahade Cep ayeuna Zenal Neng Ocan tong karna ka Sep nikah ka Cep ayeuna Zenal tong karna geulis da geulis teh ayeuna abdi ge baheula mah ibu anyar panganten mah geulis atuh ayeuna butut teh salaki ge meunikat duh ka abdi teh meunikat setia unggal ka mana-mana da anyar kawin bogoh kene abdi sok ditutuyun gedeblug labuh da abdi teh ngamanja-manja ka salaki teh embis ka salaki teh mani ogohan deui angun riot yang oskadon yang iyo ti Soledad bocor duh meunikat sagala uceuk hayang teh dicumpohnan ayeuna mah boro-boro riot modar we sakalian ati tajong mata ai lempang neuleuh gerak. Ya Allah, ibu meuli kitu salah kieu salah. Partom anyar kawin hayang numpak motor ge boro-boro diajak ibu, boro-boro embung. Teu hayang kitu komo hayang diajakan wae. Ieu yang ikut. Muntang kana cangkeng sing tarik muntang. Gejlig sakit enggak? Enggak. Ayeuna mah muntang kana motor ibu milu numpak. Muntang kana cangkengna gibegkeun. Kunaon deui gibegkeun? Eungap cenah. Atuh rek pinah muntang teh dina abdi teh kana tak-takna ka dieu kana punukna dikitukeun deui lah asa moarang sal butut cenah kana naon atuh muntangna ka tukang we kana behel cenah bedul bari mawana ge meuni nafsu oce digarengkeun disakalikeun atuh abdi ka ragrag labuh geus labuh teh puas ya untung cungcurungan maneh teu peupeus ya Allah karena sudah tidak ada cin mata kahade ya santri anu teu acan nikah ulah memandang dengan kecantikan tapi lihatlah kecantikan hatinya sabab cantiknya wanita karena malunya kumaha berani menutup aurat ulah keur ngaji wungkul ya mari ngaji meni buni ari keluar make baju setelan BLD bujal liat dunia leungeun bajuna lurah luhur sabelah rokna bupati buka paha tinggi-tinggi atuh sing kayo sagede kadal ge kaciri cungcurungan eta pok borok ngaja ditongengkeun jangan merasa seperti itu cantiknya teu asup ka asup ayeuna wanita yang solihah lamun eueuh ka era berani mengumbar aurat matak ingat para santri bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Cinta karena dasi. Lain oi, si, lain sing atuh ngajawab teh sing nyamung atuh. Rajeun aya kahayang ger aja salah atuh. Tah nu kieu teh ngaranna teh jelema bodoh pede nu kitu teh. Cinta karena dasi, oi itu nyamuk. Saya eta mah nyengsol. Cinta karena dasi, si gitu. Sok bareng. Cinta karena dasi. Nyorak bah tong kalah molohok wae bah. Lain da bingung atuh da ningali abah mah disebut ceng-celengan da usik atuh. Tapi kunaon teh nyorak wae. Barikan deui cinta karena dasi si akan segera basi cinta karena gincu
cucu akan segera layu. Nu abadi cinta karena apa? Cinta karena Gusti Allah. Ujang santri tuh anu caket lawang bumi taetan ungalieu ka dieu sakedap jang. Tan eta ka dieu sakedap ulah. Eta tan leutik-leutik ka dieu. Sakedap jang ka dieu jang. Eta ka dieu, ka dieu. Buru-buru. Ka dieu. Oh ka dieu. Ieu santri Al Barokah. Ka dieu, ka dieu. Kaset leutik. Oh, calik di dia, Dek. Oh. Tapi ulah kabitah yang kawinnya gitu. Subhanallah. Son aya miki hiji itu. Kana ka dieu. Ek duet jeung si Dede ya. Cicing deh cicing, tong turun can dititawa. Kena deh. Salwara Nabi Muhammad. Punten, abdi mah ai ka barudak ieu teh sok asa ka budak. Da abdi kan di lemur dipun bapa seueur santri ngan kebanyakan santrina hampir 95% di Garut, Bandung, Ciamis. Ieu Dede ti mana? Ti Kertawana masih kene sa desa itu mohon tapi tara uih-uih gitu. Osok sakapeung, osok ngaungi sakapeung gitu. Mohon kela moal waka ditaros cicing heula. Da totong diceklan wae tah kitu teh. Cicing. Wasala bainakum mawaddata warahmah mawaddat cinta bogoh taralami. Punten cep kade tong karna geulis kaneng ocan. Tong karna kasep ka cep jenal. Da ayeuna ngora keneh tuh ayeuna ge tingali neng ocan aduh. Awak meuni payudara neuneur. Isukan mah geus boga budak opat. Ade bawa nangkarak teh jiga ceplok nog. Lanam puyak teu palaruguh. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dibawa nyangkere bahe, dibawa dongkok olah guntang gantung juga salendro. Malam Jumat diteangan ku salakina geger ya ka mana susu pamajikan. Ai sugan teh leungit pek teh nyumput na kelek. Ku salakina dikenyot da pasunatan teh kalah nyelap na huntu. Kan be abah hitung-hitung ngadahar basa urat we bah. Da wajar atuh ngaranna ge susu SGM, susu gantung manis. Merekna Sulaiman, susu lepet nyaman itu. Aduh cicing, cep ya mah ulah wakanya, ulah waka kawin. Tamatkeun heula ngaji, tamatkeun heula sakola. Cinta kudu karena naon atuh anu awet cinta karena Gusti. Matak saya ieu Bapak ayeuna Wawan, Ibu Emi. Ibu Emi gaduh mantu teh ieu teh santri sami. Kaluar ti pasantren tah kudu kitu Bu, gaduh piminantueun teh ulah sok haripet ku teuteureuyeun ku jabatan, da ayeuna mah loba jelema anu sok nararipu. Sementara pakai jaket padahal dia copet. Sementara dia pakai peci padahal dia tukang korupsi. Sementara dia pakai sepatu padahal dia tukang tipu. Penghancur akhlak, penghancur akidah. Naudzubillah. Tatangga abdi anyar keneh ngan beda kecamatan sakabupaten. Tarima abdi nikah kaneng ai mas kawin 50 juta dibayar kontan. Sah alhamdulillah. Geus alhamdulillah eta panganten lalaki saya agama Kristen. Mata kahade sing taliti kapiminan tuan teh tanya bisi teu apal jujutanana jang punten lamun ujang rek jadi mantu mamah tanya heula rukun Islam sabaraha ari ngaku Islam mah 5 naon hiji-hijina Muharram Safar Mulud tong tulus pilih tah santri subhanallah cinta karena Gusti Allah. Yakin Bu sanajan ayeuna pamajikan geus teu geulis salaki geus teu kasep tapi ari cinta na geus karena Allah mah bakal awet buktos we geuning abah rumah tangga ayeuna geus karolot kieu masih kene awet ece masih sakinah sare jeung aki-aki ngeunah bapak masih kene tumaninah tumpak nini ngeunah da karena ayeuna Gusti Allah cintana. Cinta geus leungit tenang cep ayeuna Zainal neng ocan aya modal nu kadua warohmah naon ari warohmah kanyaah kasih sa teu karaos geuning tos sajamnya 9:30 ayeuna tos 9:11 Ibu dina jam abdi mah jadi ngaosna 5 menit deui
Abdi teh ibu da ieu teh bade teras deui ka Sukabumi. Capek da ayeuna ge kudu nama ieu teh jadwal teh di Sumedang. Naon atuh teh ka Sumedang ka jiji ka dieu sapaparat jalan pugu abdi teh kalah nepak tarang rieu trek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang jo. Matak mending kana ka dieu pugu ku Bapak Wawan di Onang lah. Subhanallah. Cek cepengan deh. Nah. Sing caket atuh. Sahana mi? Miftahul Rizki. Miftahul Rizki. Ulah. Pembukanya rizki, pintunya rizki. Ulah. Subhanallah. Kudu kieu ceuk ngaran budak teh Miftahul Rizki. Tina Asmaul Husna Abdul Manan, Abdul Razak, Abdul Fatah, Abdul Ghaffar, Abdul Zalal. Alus eta teh. Ieu saha? Irfan. Da indungna Irni bapana Topan. Ari ieu nu hiji deui Muning. Manya ngaran jelema Muning, kapan indungna Mumun bapana Diding cenah. Ya, ai ngaran kolot dibawa kana ngaran anak ku aslamun bapana Abbas indungna Kokom meureun anakna teh jadi eta nu leuwih goreng bapana Tata indungna Ai anakna jadi ya Bab Miftahul Rizki. Subhanallah pembukanya rezeki anu ngarizkian Allah. Mudah-mudahan dengan ayeuna ibu kan sok setiap ayeuna ku kolot ku babaturanna meureun dipanggil Rizki eta panggilan teh jadi doa. Mungkin satu saat duka kapanpun duka jam sabaraha duka poe naon Allah teh mere rezeki ka budak ieu. Subhanallah. Sabaraha tahun Cep Rizki? 13 tahun. Kelas sabaraha sakola? Kelas 8. Ari ngaos sok di guruan ku saha? Haji Ibad. Haji Ibad anu mana Kang Haji Ibad teh? Oh anu itu anu acuk bodas. Kasep henteu? Kasep. Ari Bu Haji geulis henteu? Geulis. Cocok henteu jeung Pak Haji Ibad. Aduh subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Ai ngaos tos ngaos kitab naon wae sapina tos? Atau cik ek dites ciri baleg sabaraha? 3 pinter. Hiji alamatul bulugi salah satun. 1 tamamu khamsa tasaro. Aduh. Hiji sampurna umur 15 tahun. 2 ulah asa mimpi naon? Mimpi naon? Mimpi basah. Basah naon? Basah. 3 naon? Wal haidu jeung ka 3 haid di saha? Di lalaki di awewe? Di perempuan. Umur sabaraha tahun batasanana? 9 tahun. Jawabannya tepat luar biasa. Pertanyaan kahiji dijawab dengan benar. Keprok heula tuh, Cok. Sing bunga boga budak di pasantren teh tuh Pak Haji Ibad ayeuna masih keneh muda atuh udah sukses kunaon eta sukses ku ilmu ladang di pasan mata jadi santri teh kudu atos subanul yaum rizalul ghad. Santri budak ibu nu ayeuna keur di pasantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. So, dah hanya akal isukan mabuk lamun urang bodoh teu boga ilmu rek naroskeun ka Pak Haji Ibad geus teu aya. Naroskeun ka pasantren kiai na geus teu aya. Rek satu nanyakeun iwati ka budak ibu nu ayeuna di pasantren. Matak ibu tong nyeri hate jang lamun di pondok ku batur di ece lah naon santri masuk budug. Cok sah. Tuh tingali Kang Ibad ge meuni panggayana. Aduh sarungna meuni mewah eta teh pamere tinu maoteun teh. Abdi pada atuh kaalaman abdi geus ngawardonan ibu lamun aya nu maot awewe teh Bu Haji hayang pangamandihankeun hayang pangadus pokona mah eta teh lamun 7na lamun 40 poin sok dibere baju nu pangalusna eta teh eta ge sarung pangalusna teh dibikeun ka Kang Ibad teh. Tapi ya Allah eueuh kacarita kiai anu sangsara kiai mah tara moneter da moneter ge sieunun ku kiai mah. Matak sok budak ti ibu kersa mangpaat budak di pasantren menang ilmu budak geus soleh lain keur Kang Ibad lain keur guru keur indung jeung bapak
nu ngocor ka alam kubur tilu saur hadis Rasul hiji sodaqoh jariah karena ikhlas sarta ikhlas karena Allah dua ilmu nu manfaat sarta dialap manfaat tilu budak anu soleh ngaduakeun ka inung Bapak sodaqoh jariah ibu boga kongkorong boga gelang jual isuk bikeun ka Kang Iban lain jang Kang Iban ku aja teh ikrarkeun Pak Haji, Kang Ajengan, yuk abdi ngajual emas menang 100 juta kop jang Kang Iban bangun pesantren. Wah, ngocor batak abdi mah ibu ungatas pengajian salah kita sok ngagelit. Mah isuk mah meuli kongkorong atuh meuli emas. Ieu mah cenah ai ladang ngaji teh meuli teu boga anting-anting acan. Keheulaanan mending keneh dipake nyieun masjid di nyieun pesantren daripada dibelikeun kana emas leuheung lamun rek panjang umur palaban ayeuna meuli emas isuk maot eta emas akarek dipake sapoe isukna deui ku salaki dipake emas kawin ieu leuheung awewena lamun teu wawuh palaban awewena balad anu dina grup WA mending keneh disodakohkeun eceuk mempeng urang hir sok ibadah mah sodako mati ayeuna keur hirup ari geus maot mah dibeukeurang ge kata teu ari mending keur urang hirup daraca tah ieu budak anu saleh duh Kang Iban mudah-mudahan pasantren Al Barokah sing langkung majeng langkung seueur santrina Cep Rizki pertanyaan kedua Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana Madinah lahirna Mekah wafatna di mana di Madinah dimakamkeunana di Mekah di Madinah wafat di Madinah lahir di Mekah dimakamkeun ge di mana Madinah di Madinah ari jang Rizki rek dimakamkeun di mana di Kertawana subhanallah masih gaduh bapak gaduh mama ka dieu henteu ayeuna henteu da jauhnya jadi ieu mah kampung naon ieu kampung wage ari Cep Rizki kampung naon kampung Puhun jadi ieu mah ngaran sok aya dina kalendernya wage Puhun dah berarti tebih di ditu ka dieu teh mudah-mudahan hidup sing ilmuan manfaatnya teteh di mana tas abdi punten ek mere foto parawan kenang-kenangan yeuh rek parawan rek rana ieu fotona da ieu mah rana lagi meyakinkan atuh beda jeung rana di dieu da di dia maloba rana ngan merekna Toshiba Toshideng bau deui ari di Panganaran maloba rana teh Cep santri tah bisi hayang aya rana anu ngaranna merekna teh KTP kolot tapi pulen aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter aya nu Hitachi hitam tapi cihuy tah ieu Cep Rizki rek milih nu mana dengan dua pertanyaan hadiah nage dua foto pertanyaan kahiji subhanallah ciri baleg aya sabaraha aya 3 ternyata disebutan dengan jelas dan benar ku Cep Rizki hadiahna buat Cep Rizki lumayan lah jang tamat teuing nyingsionan beurit di kobong terapkeun nya di kobong 100.000 buat Cep Rizki sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaan kedua, rukun naon tadi teh? Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Dimakamkan di Madinah. Hai Cep Rizki rek di mana? Rek di Kertawa. Jawabannya benar. Manya rek dimakamkan di Madinah teu hararayang beureun mawa ge. 100.000 ditambahan deui. Sallu ala Nabi Muhammad. Cep Rizki sholawat heula. Nyalira sholawat sipa Allahumma sholli ala sayyidina keheula sorangan Rizki Muhammadin tebel qolobe wa teh budak kene soalna ka mas aki-aki wal afiatin abdane wa sifaiha jika aki-aki suara geuning ki absare wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cep Rizki ku naon muriang? Atuh da jiga nu muriang geuning Allah wa dawaiha. Eta jiga nu muriang asa inget aki-aki nu sok ngumumkeun waktu sahur geuning ceuk. Bari tunung bari lulugu eta jam 3 Janari lamun bulan puasa. Huntu geus karik 3. Assalamualaikum. Wala sadelek sadaya nguningakeun ieu waos kantun 3. Ieu waos kantun 3. Paur. Sok gerak nu ngarora mah ieu waktos tabuh sahur. Da bener cek mana ge bu waktos tabuh 3 ngan ka kuping kurang mah da buan ngosom atuh jeung bari kos nu muriang. Den jaba huntu eta waos teh nu karik 3 teh geus alunger. Aing mah di bawah sahur jeung jenil baso anu lihat ya da teu dihaneutkeun sasabuka atuh huntu teh kabeh napelna baso. Teu salamet ieu si aki teh kana cuplak kabeh huntu tepikeun ka erep tah ceuk. Balik deui beuki muriang beuki corik ngumumkeun imsak telah tiba waktu geus erep. Assalamualaikum wala sadelek kumalgi waos palantosep. Kumargi waktos parantos. Kumalgi waos palantosep. Nyingsat. Batur wa imsak ya mah nyingsat. Aki-aki pikun. Geus moal hade dicas ge ngelun nu kitu mah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi da ulah diece bu mun ayeuna eueuh aki-aki sok sanu rek getol ka masjid angeureun getol ka masjid aki-aki bener. Nya salaki eceung mah da ngeblu. Ari asup ka surga hayang salat berjamaah tara ari ngaku ahlu sunnah wal jamaah ari salat berjamaah eta mah ahlu sunnah wal gagabah. Da urang mah aneh gerak ku Allah teu sieun ari ku corona sieun. Ai ku corona sieun ai ku nyieun coronana ku Allah teu sieun sarombong jelema teh ka Allah. Ku Allah teh tah ruku tah sujud atuh da teu jauh ieu ka masjid sok jauh ka mana ka masjid jeung ka kebon. Da jauh ka kebon ya Bu. Bari teh kudu barang bawa ka masjid malah Allah teh mere ganjaran 27 darah. Matak sok wartoskeun ka Bapak Cep Rizki. Bapak teh meung penghirup sing daek ka mas. Sing tarik sing daek ka mas. Yo Cep Rizki boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna masuk dibawa ka masjid. Ka makam Cep Rizki. Pirakun nu paeh digolerkeun di masjid. Kang Ibad ge moal daekeun mingpin berjamaah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Cep Rizki jelema mah hirup dalam dunia. Cep moal aya nu lana moal salilana da bakal anu abadi mah kahirupan tibana di mana di akhir. Oh Cep Rizki budak keneh rek maot moal Cep Rizki. Cep Rizki rek maot moal. Bade maot moal. Bade sok atuh gerahos ayeuna. Atuh da teu apal ibu umur mah sok pawawan tos sepuh umurna jeung abdi mah abdi 42 tahun pawawan walau alam duka sabaraha abdi rek maot pawawan sarua saheula duka teu apal teuing pawawan ti heula teuing abdi paneuri duka sabalikna abdi paneuri eta ti payun ulah kita bisa eueuh nu mayar sallu ala Nabi Muhammad. Untak naon ya ku disombongkeun di alam dunia hirup maka bege dunia titipan ti Gusti. Oh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadenya Cep Rizki sing getol ka masjid sok ka bapak-bapak mumpung bapak teh sehat, mumpung bapak teh cager, da kunci hirup hayang barokah mah salat awal waktu berjamaah.
So da boro-boro nu cager cep ayeuna rezeki kudu ka masjid anu gering ge sing daek indit Masjid. ka dokter nu gering mah tong ka masjid. Jung cep rezeki daek mah gogotong bapak keur gering ka masjid. Alah, naon atuh aca hirup geulis tong asaing geulis, beunghar tong asaing beunghar. Awas pawawan tingali bumi namun ikat bertingkat. Ulah sok panasan nya. Ieu mah ngadat ka salaki tuh Pak, nyon imah teh jiga pawawan, potonganna minimalis. Ari bapak mah hayang we tiba heula imah teh jiga bilik hinis kieu. Tuh pawawan mah dihareupna aya parabola. Ari urang mah paraseuneu ngebuul we tiap poe. Atukeun bae eueuh da milik rezeki mah lain urang nu ngatur Gusti. Allah, sok syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan yang terbaik. Tetangga bahagia kita harus ikut senang, tetangga susah kita harus ikut bersedih. Ulah ieu mah tetangga meuli kulkas ibi nu muriang. Ya mah kamari tapi icih di abdi tatangga munang saminggu di rumah sakit da utah-utahan wae paranas tiris hayangeun dirongsen ku salakina da panasaran bisi aya naon penyakitna ternyata pas dirongsen teh eueuh nanaonan bersih ece teu geuring ieu bi icih teh dibawa we balik ece teu dirawat deui anger beki parah panas tirisna teh lah meureun cek salakina teh mamah teh masuk angin dikerok ku salakina ari pas dikerok teh kalah muncul gambar kulkas tatangga. Kita masuk panasan kudu dia batur oh subhanallah cep rezeki naonnya ibu da urang mah ku Allah kita dina lah diciptakeun teh tina tan nah bener Bu cep rezeki sarua tina taneuh jadi urang teh ulah salah engke ge bakal balik ka imah da can maot urangna ge ye atuh imah boga na balik kalah kawas rinyuh maliang sallallahu ala Nabi Muhammad. Agas lah, bagi penting beki lariweuh kieu lah teu nyarah. Aduh, cep rezeki sholawat sifatna luar biasa. Tinggal sorana ulah ngadeg-deg kitunya. Ditambah deui 100.000 jeung cep rezeki. Subhanallah. Tingali molongkeun we ka bitaeun. Bere 100 perak ewan. Aduh, subhanallah. Ieu cep rezeki bisa kieu teh Kang Ibad. Soknya hormatilah guru ek dibikeun nya aya Kakang Ibadkeun cenah sing manfaat ilmu ieu para santri mudah-mudahan kaluar ti pasantren gedap sing jadi ulama sing jadi kiai yakin babari ece kaditu ka dieu gaduh ilmu mah moal berat nyanyanak barokahna ibu keur ece isukan budak boga budak soleh maladang di pasantren keun aya budak ibu nu ayeuna di pasantren aya sae aya budak ibu nu ayeuna masih di SD teang sina balik peuting ayeuna teh ceu ye atuh teu hidang budak sina ngarenong di SD tah geus lariweuh cek abdi ge ngaji jeung pasien mah teu nyaramung lah os cep ayeuna Zainal Neng Ocan hiji cinta tos teu aya kantun anu kadua waroh mah kanya sok contoh tingali bapak rumah tangga jeung mamah saling pikanya sanajan geus teu aya cinta da eta nu awet sakitulah nu kapihatur kirang langkung hapunten ka sadayana ye bapak dihanap jeung ocoh hahaha abdi mah capek ibu nya kade eta seuri ibu kudu saterusna maksudnya kieu jadi lamun ibu bisa hirup dengan enjoy tertawa dengan lepas jadi lamun hayang seuri ulah sok dipengkak jadi lepaskeun eta teh dijamin lamun ibu daek seuri cek dokter Amerika 40% kakolotan menurun jadi bakal awet ngorak babari tah hayang awet ngora mah teu kudu make skincare cream siang krim malam lah bararanga ku dibeuli mending pake jajang baso hayang awet ngora mah sing daek seseurian rek aya batur rek eueuh batur tah so bade kumaha wae ibu aktivitas awali dengan senyuman aya nu nanya tatangga ibi rek ka mana hehehe ka pasar pasti disangka nu gelo anyar tah atur nuhun nya cep doakeun Bu Hajinya doakeun kasepuhan doakeun guru cep rezeki Kang Ibad mudah-mudahan sehat panjang umur amin. Bu Haji doakeun Bu Haji nuju ngabangun nami majelis madrasahna Al-Dzikr Al-Jahra nami masjidna Az-Zikra kanggo barudak da boga budak dua hayang gaduh masjid hayang manfaat ilmu karasan santri geus seueur di Pangandaran
budak nah kakarek engal keneh nikahna nu beda 8 sasih ayeuna tos hamil 5 sasih bojona teh jadi tere incuan jadi dikri namina matak tafaulan we masjidna namina adzikro madrasahna namina az-zahra da budak anu istri mah namina Zahra doakeun budak abdi sing saroleh doakeun ku cep rezekinya Bu Haji teh nuju ngadamel bangunan Allah proyek Allah artos nanti Allah meureunna abdi mah teu usaha syariatna mah ti panitia kitu tinu ngulem termasuk ayeuna ge ku pawawan rek dibere ieu mah lamun kitu da abdi mah teu menta dibere syukur henteu we piraku ya teh piraku atuh da pawawan teh jelema eling ce eling henteu pawawan tah mun ceuk ibu eling ke pawawannya abdi mah nangtoskeun na pawawan eling henteuna kumaha engke mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti pawawan teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede mak yai teu sopan sih maka pawawan nyebut teu eling. Subhanallah. Atur nuhun Cep Rizky. Awas semangat belajar, semangat ngaji entong bobogohannya. Cenah bisi teu kawin eta bobogohan mah teu meunang awe. Kata siapa azwaja Allah sudah menciptakan kita serba berpasang-pasang. Aku batur disebut jomblo, jangan merasa malu dengan kejombloan. Jomblo dengan kuat perbanyak membaca sholawat, yakin jodoh akan datang dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tong dikeprokan da lain Persib ieu teh. Sok Cep Rizky mangga lungsur di kaeula. Tah, ieu bawa teh pucuk cuk. Jajankeun eta duit kana susu mie genut maneh teh ieu. Jika nu kurang nyusu ieu teh. Subhanallah, ibu bapak zaman sadayana sakitu nu kapiatur kirang langkung dah punten ka sadayana abdi ketang moal teras ka mana-mana da ti dieu bade langsung uih ka Tasik ka rorompok nu di Tasik karasan jadwal enjing abdi jadwal di Cigalontang. Alhamdulillah kalau ibu tahu dulu ada artis yang namanya Epi Tamala. Nah abdi enjing di ulem di Bumina acara Maulid Nabi di Bumina Epi Tamala nu di Tasik di Kecamatan Cigalontang desa Cigalontang baru kali ini dionang ku artis bahkan satu minggu ke depan abdi terus dipasihan tiket ku artis Malaysia namina Siti Nurhalisa abdi bade ceramah duet trio ABC margi abdi namina Aah Rai abdi nu kadua Beben Rai nu bungsu namina Cecep jadi ABC trio ABC udah dikasih tiket tiluaneun ibu abdi kedang meluncur terbang ka Kuala Lumpur Malaysia margi abdi di ditu dipiwarang ngisi dina acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin mene di baranungan kusuk ibu balik bohong dipercaya mata ibu tah da ieu teh nu garadu HP sebenarnya ibu tahu abdi teh tina YouTube-nya cuman channel teh bukan channel punya abdi jadi channel Bu Haji mah loba duit ladang tina YouTube kata siapa abdi tidak punya channel cuman lamun ibu rek mere kahadean rek nyubrek nya udah nyubrek mah gratis subrek live terus komen silahkan buka dina channel YouTube-na namina Aah Muhibah Creu jadi nyeratna teh Creu dibacana Kru tak eta teh punya nu Adi nu Cecep itu jadi didinya perjalanan abdi ada dina channel Aah Muhibah Creu sok ibu tah kadinya bade nyubrek mah insyaallah jadi ibadah margi lamun teh mah ada hasilnya dari itu dianggo kanggo pasantren sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad channel yang lainnya bukan channel punya kru abdi sanes channel anu Rai nu abdi mah aslina nu Rai gitu abdi mah teu gaduh Aah Muhibah Creu kru gitu nah eta lah sekilas info eta mah mudah-mudahan ibu syariatna pawawan nu ngumpulkeun urang hakikatna Allah moga-moga urang ku Allah sing dikumpulkeun dugikeun ka surga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Doakeun pawawan apapun yang dia korbankan demi acara syukuran putrana mudah-mudahan Allah ngagentosan nu langkung-langkung intina pawawan rumah tanggana sareng Bu Emi oge putrana sadayana keluarga sing bahagia dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah
buah kaliki mesara di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan Cipejo Jalan Cieurik Malikupat di Abonan pepejo pami maruli ulah ngupat ka awanan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.